buruan timah nu beunghar teh baralah atuh kusian di kata naga teh pergi. Nya. Ulah waka nyebut pendit ka batur saengga sia can batur. Tetap digawe. Udah mau hese nurun. Nah itu kalau ulah ayeuna urang udah anu beunghar. Kau anu beunghar ieu mah raja maut. Nya. 3 menit deui ya ganti teh. Ditinggal ke nyawa eta wujudna gantinya iya bari raja layona bawa kusia ka pasar 2 menit jual tatawarkeun aya nu meuli moal ya lumayan kitu layon raja ya kami kenal-kenalan moal bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri kolot nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh teu sangka deui nya tah kitu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha meuli teu komentar bocah dua tidak mah kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot cirina manusia mah kitu da cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek papatahan tah lamun teu kitu rametuk iya Pak kitu da ieu kieu nya ibunya coba kolot nyebutnya ibu siapa ayeuna kumaha yang mikiran diri ieu naon BBM naik ieu ribu areng heng kudu dengean eta teh ieu keur mangeukeun ieu dunya teh jelegur bencana alam belah kidul can rengsek di umean belah kidul ke jelege di belah kaler can rengsek di belah kaler geusing sararowok di belah kulon can rengsek di umean di belah kulon beledak letak biji di belah wetan tinggang BBM naik kumaha teh kuring teh ieu ka eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha pajejet kudu deueuan hareng heng kudu dengean ieu teh ya sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun teh keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur naon hese setiap datang perkara eta pigawean contohna ceuk katerangan aya sungut anjing teh najis lamun kena kana kulit urang kudu dikumaha 7 kali kudu make taneuh najis mugulago teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing dan undang-undang malah dipaehan apan ceuk katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumah artina gawe taat aya deuleu ganjaran coba lamun teu dilamun anjing aya gawe eueuh anjir begitu hati-hati
ringan montok wae hati-hati. Jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur nu mikir dina katerangan oge 6.660 ayat 836 ayat kurang leuwih tah eusi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah. Waduh di negara Pringgandani jeung di negara Astina eta teh ngan ribut jeung ribut darah remo. Kumaha eta Pak? Alus da demokrasi kitu kuduna. Aing nyaho demokrasina demokrasi kiriman lain asli. Aya nu menunggangi pokal nyarita teh ngan kudu demokratis jeung pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah teureuskeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenjeng tengai keretihan listrik kan mal kabeledug teh pan di kampung itu parem eta ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa. Bola udah yang puas eta leuwih yen Allah mah teureuskeun ka jelema nu sok kaleuwih. Sakur nuek ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan ayeuna mah daek ngaji. Geuleuh teh tidak kabatur. Eta geuleuh nyelakakeun mah. Gitu. Ya. Iya Pak. Sok tingkatkeun. Lain arah. Kadaek apaan tadi oge bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi kalayan. Ai ieu ge aku. Nu mata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina lain ngaleungit dirina atuh nu kitu mah bangsat bener naon atuh leungit teh nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkap jeung saprepola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyy azim. Eta punya rauh wae atuh la haula jadi nekat dihartikeun teh nekat. Kumaha? Contona abdi kalupak batur teu wani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah tuh geus la haula jadi nekat salah kaprah teh. Assalamualaikum jadi punten alhamdulillah jadi nuhun daliheur atuh besok teu nyambung alatan eta teh kudu mikir. Alhamdulillah bapak geuning euy deket-deket anak tangga sini yang mau dikolot abong-abongan kayak itu kali itu singgoran batok bulu si madu itu kolot mah matak sekolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara ketat nu deket gara deukesan moal jauh tina wujud moal hangang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri sorangan cirina sakangtung diri pek gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan ulah waka nyaksian batur
Wasyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we. Ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh. Boleh teu kahar di ujung-ujung meuli sawah we. Gua gaji monyet. Oh, da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun. Suudon teh. Terus kaduruk sia mah hatena teh. Nya. Ai bogo kapolwan. Cecok. Menang ai bogo mah normal aing teh. Oh, ngan di mana orang nyeleweng di bedia. Bedia deh, baik. Kalau bedia di mana? Ada bedia kene tadi. Dari mana nama bedia di pemerintah? Ada yang bedia di alok. Ngan ai di bedia pemerintah apa bedia polisi jadi bohak. Bedia paling meureun. Kemana we ngomong nanti siapa? Tak itu iya Pak. Anuran di dalam dia mah. Teu aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng. Di dieu kamanunggalan diperlukeun teh. Kamanunggalannya paha sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu. Nah nulakan pantok, nah nulakan janela rek nitah wae polisi. Oh iya. Komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Uluh. Nya Pak, rupa-rupanya kade di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu luluh mawa barang ti peuting. Urang teh ulah aya nina langsung mah tapi urang teh kudu laporan. Silidik heula. Bisi naon ayeuna teh usum teroris. Apa sih teroris? Apa? Naon? Jika ke puncak gunung pasti teroris. Tariris eta mah sia. Iya Pak. Malah deuleu sok make kedok agama. Make dalih jihad. Uluh. Atuh puguh we loba jelema anu kapangaruhan, anu terkontaminasi. Doktrina kuat. Padahal kaituna rek nyilakake badur. Ngapom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna, kulisanna jeung kuleungeunna. Uluh iya nya Pak. Da teu nyambung atuh. Pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama. Iya
ya Pak temokeun kasolehan silih asah silih asus silih asih ulah nganukur slogan teh beres Pak atuh bawa Pak naon Juragan Bima oge diculik gua ke ayana ti nagara teh heueuh bisi nah tapi ulah waka suudon gunungan ayeuna wah bumbeng ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos dikontek milarian Juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantos apruk-aprukan ka kidul lapur kawetan teu aya kakaler weleh kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampai ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara Pak aya proses ya urang sami-sami ngadoa bari ikhtiar ya da hitungan teh ngabutuhkeun gawe sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe ya nya Pak sok gawe heula ulah ujung-ujung minta erak gawe heula ai minta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewek boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh wakuyeun heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contohna dewek teh jelema beunghar datang we si laing anu ulun kumabula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ke hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dibikeun ka jelema nu ngabdi mah nya bener Pak tak kitu nu matak kolot nyarita teh heueuh nyepan kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak digawe diomongan arawe jeung ara nya aya kasoran mio ieu Semoga kartu gula warga akhirnya ini kanjuk hidup nya sejak terus digawe ulah hara jeung subahan pengabdian keun we da aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dina surat Wadduha bener dina surat Wadduha Wadduha itu jeung Wadduha karena ada Wadduha ge bisa tong sapi heureukeun sia anu teu Wadduha Wadduha mah Wadduha we tong disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah nah Wadduha ge bisa da artina mah anggar eta lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi dab'an lisikol dieuweuhkeun digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje cok ya ngomong naon lagi beda ahli saraf tak gitu ya
nyuhun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunia wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun nu matak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh ulah disewang-sewangkeun loba teh nu kitu teh Pak loba kumaha oh jelema aya ngucapkeun mah heueuh bari ngangkat leungeun Allahu Akbar heeh tapi kenyataan mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh kagak butuh kahayang kambung numpuk kasieun kasusah wah oh cita-cita yang nyandung kata mau nah udah teh Pak ubarna Pak aya nu kitu dah nge cool ngos aing mah naon dicukur di mana cool lain cool teh caritakeun naon cool hu Allahu ahad ka Allah wa hiji tadi dinya istiqomah teh olok nya nyalametkeun agama mah aduh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah kitu namanya heueuh ceuk dewek oge kade cing ati-ati heulaanan anu aya dina diri sorangan oh riap deuleu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh na teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon hari Bayangkara anu kagenep dua ai ho oh dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Parajang Yusua jaya salalamina malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kepolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya tempat-tempat judi diberantas hebat ini polisinya Pak kudu kitu iya nah hiji kitu kadua urang oge aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun ku urang iya aya tuan teu balik mah iya moal nya aya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat keluluputan tangah tempat kelepatan samorit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu eta jelema oh iya jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna bapak tani melaku teuy teu jeung hileudna di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui kamana jalanna oh nya cacak peuteui tah komo ka nagara nya geus sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah geus dieu na mewakil rakyat geuningan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh geuningan non harare sesawareng mah malah bedinakeun beunang gayana mah eta teh oknum wakil rakyat teh maka jeung maling kai segala jadi hileud tuntungna teh suka teh heueuy ngawakilan rakyat era-era rakus pisan ya Pak heuh sarakus-rakusna mah maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh ge heuh kahakanana nganu kusebut daging can aya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang ngeunca dek ngaredok masya daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging di dahar
lauk-pauk di dahar, buah-buahan, bebetian, daun-daunan diremus. Malah dia akan meminyak aspal, semen, gileg-gileg. Jelema tak rakus-rakus. Oh, nyata gitu. Tuh inget eta baheula dina zaman perjuangan ya, Pak. Kumaha? Oh, dina zaman perjuangan apan baheula nepi ka paeh poso pandelaan negara jeung bangsa. Para pejuang urang nepi ka loba korban masuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karawak ku penjajah beunang ngabri kapangguian ditawan. Balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh kaluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan eta ya Pak. Aneh Pak dibalik ini mah iya tak gitu Pak oh ya tak gitu cu ayo kurang teangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluikeun isu cenah teu panggih isu pageto cenah teu panggih keneh oh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa. Beres Pak iya lupa kamana atuh milarianana ih apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cing percaya kana kodrat tirodat kana kersajin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sajabana kadinya we eueuh deui pamuntangan eueuh deui panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya nu kagungan musik nu kagungan malik beres Pak barang nuju raos aya dina satengahing obrolan saperatane pun ti nagara astina anu di sesepuhan kursi kombayana nyaeta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana sorak kenal dia ada daya oh ya gitu cengiran Semar ulah kaget oi sampura Semar sahaja Semar kata gengerong kumaha mun pegat uli gengerong aing saha ya ini gumpung ya saha begitu atuh siman tapi hanya jadi polisi tidak terima itu bisa baris aing mah kita balik kanan kalau kapenca pimpinan balik kanan balik ke anu kayu mah aduh Pak geuning itu teh juragan pasepuhan saha Dorna rapes lah ngungkui makan lupa buah-buah ayah naon ya nya kalau siang ingat tinggilah hati kita jalan lepak ismat wadrana ulah kami euy man amuing piningan ieu teh juragan kasepuhan ya nah
ngaturkeun semacaturan rawuh enak syukur lah jangan deui aya hibar tuh syukur mana pemajikan lain menuju ke pasar ya. gelis pemajikan mana jangan no. Haturkeun semua haturan rawuh syukur sageus lingkungan alhamdulillah aya hibar ade biasa geling aing mah teh aing ka pamadukaran geus teh senat sampai kawa ku maneh lamun duanana lamun putusna duanana mama le sebelah alah kapungkur masih ku abdi ku anak anjing punya Naon mat. oh anak anjing ada di taman nih ngaturkeun semua haturan rawuh sepuh dauna syukur sareng saha di juragan anak ka dieu aswata mah sareng tuang putra anak ka dieu alhamdulillah iya gua kaget semua nah iya aswata mah teman amuing ngahaturkeun semacaturan rawuh nuhun itu tuang putra aswata mah teh ya bobot nuhun mana wite Arjuna Sadrabahu Arjuna Sadrabahu aya pikir sae naon ieu teh oke tenang jijak apa kuncik hayam teh ju ayam gimana penuh si jua sapu atuh nah karecem antam tawari wokeun mah tak geus tahar ge cenah seneng duren kan duren beuki pot atuh beser abdi hoyong nurut barang hakan teh dijual ada juga diheueuh kene ngahaturkeun semacaturan rawuh nuhun apa kene ka kaula Prabu Sobali teh itu Citra Yuda suhun sageus geuy aya hibar boleh pot geuy alhamdulillah ya kudu jeung sumping dodoi waduh itu baju urut loba kan mau bujeuna euy dicana muntul didurukeun itu bea ngahaturkeun semua haturan rawuh siapa juga aya hibar pula bener udah aya kete jujur mah bener euy orang di musuh teh kapungkur getos aya nu nyana